aya nu nyarita jelema teh berpendidikan boga pangkat kumisan sok aya na TV negara urang teh dipimpin ku monyet bahkan leuwih goreng tibatan monyet wakil presiden saking ku amek padahal manehna teh geus kolot saluhureunana tah eta teh teu sadar Sunarko nyarita kitu teh sarua jeung ngahina ka saha ngahina ka nu milih berarti sarua jeung nyangka yen anu milih teh ceuk Sunarko milih monyet berarti hampir 80 juta jelema warga Indonesia lain milih jelema tapi milih monyet ceuk Sunarko tah eta ngahina sok bereskeun ku negara bahasa kitu ulah seperti provokator eta geus provokator bahkan ngahina ngalecehkeun ngan jigana nu nyaritana otakna leuwih ti monyet mah dimuliakeun ku Allah ieu nu nyaritana ngalecehkeun lain ngalecehkeun jelema malah Sunarko geus ngalecehkeun monyet nganggap goreng ka monyet padahal monyet dimuliakeun leuwih ti Sunarko sok tobat